Dan, Nan. tuh, si Mamas teh ada si Benny. Anu cenah geus dong sahari ini teh ya. Oh, eta imana. Ayo orang tamparkan. Ayo orang pura-pura meuli jajan bae. Oh, ayolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ujang. Mangan teh cari. Cager. Alhamdulillah awak mah kantong mah kering gitu ge. Kering. Iya. Abang saya. Aya. Kayak kumaha di geronya. Mohon. Ayo kedengan bae ngaranna ge capek lah mun moren. Mas. Aya tamu tuh kena keluar ulang ngalamun bae. Saha Ami? Tuduka mama terkenal. Coba. Jakara resep tamu nama. Gerak coba. Coba. Lamun tema anak-anakan kumi balik tarima. Denny Hasan. Mamas, si cantik kesayangan Kang Denny. Giliran si Denny Bagong. Ih, torek. Gilaun. Iya ngomong-ngomong kami mau dipersilahkan duduk. Nyaho, ja cantik, titis. Ih, orang poho. Nyam, mamas teh poho. Nges, gerak tali. Gerak tali juga. Tali. Aduh, gorong aing seret. Sugang bae cekeran di dapur. Ngemek kopi jeung susu. Lah, budak lo sok kedean. Aing di ngarti. Lah, aing nek ieu lah ke dapur. Kok cahe. San. Eta orang si Mamas teh. Gelisnya dok sare nih. Halo sama Den. Awakna ge mulus. Keduang si loba kurapan. Siang akhirnya baik ke aing. Tah, dah. Cajarikan mantap tah. Gerak. Tadi ini mah gerak. Eta sia Mamas, ku tega-tega teuing. Amana kami kebo. Nyaho batin torek bere cejarikeun Atuh kolong. mending dari aku di segehan gedang urut mie aing ge daripada dari kadi teu mau naon. Hitung-hitungan ya jangan teh. Nya. Aing Atuh teuing tuh, ieu dihargakeun mah budak 2.000. Gedang kuat dijual ka batur sok 1.000. parah Dan parah. Wah, coba tuh. Ya, Pak. Aman. Paal teuing. Jadikan Hampura mamanya ieu anak ngangon. ngangon. Murid ku jam 3 rapareun teh nya. Gedung bae nya di dinya sing kade teh gede di daharan. Karena ge tukang tani. Atur nuhun Dan Sen. Mun. Gedung bae nya. Mohon. Iya anaknya ya anak Adi. Teh aya bisa aja. Sing kade nyaminya di Sinagong. Ih, nya gedang nangis kebel udut mie aing budak. Kayaknya beuting si budak. Tengah bodo ting. Bener. Coba kami ngasaan gedangnya. Oh, gerak di kanan ngeunah. Den. Asa Gedang Dan. Mun poe mah sareubeut. Sama gitu. sebenang. Batas dahar tadi. Pantes. Ya dona menikeun mah. Wah, segera dihakar. Dan nginum segala, Den. Emang mau jarikan kan dia nginum budak. Sadumeh mau nakana jarikan. Mana amis. Oh, sudah akan sia kabeh. Wes burung tiktak bae jadi mata. Beuh. Ongko tilok di jajanan lain kumaha Deni pikarunyangan kami mah. Hap, mana dia keun tiktak ge cenah Deni mah tilok aya mere jajan can cek batu. Ibu kami disuguhan tiktak. Aduh, Dan, pambeuteuh aing mah nyeri. Udah. Nyeri bae tengah. Piraku bawa nama nyel kecantikan kami. Ayo beure. Aing nak bageun lah nya. Gerok ya. Anu diatur mal. Mal. Sini gerak balik. Sing tadi burungnya. Udah gerak keluar. Karunya ti tadi dia saron. Saya ngasih baesak, ngasih incu, indungna eueuh. Hai puntut, gerak keluar puntut. Hai puntut, hai. Hai sekantet. Sekantet. Ini Nah, si Hasan teh kuaing dibere gedang geus kebel urut mie aing. Saya ulah dibeja-bejakeun nya. siapa Mamas ku tega. Atuh naon euang seuhaneun masih mangun aya gedang-gedang lajeng kita. Aya ge warung mie aing kudu meuli aing ge teu boga duit. Udah beja-bejakeun nya ka si Hasan wayan di si Hasan
awakan ka aing dibere ieu cenah meureun si Mamas teh sopan amat para ieu bisa dibejakan ulahnya ulah Oh, moal. Mamas, nah orang sia teh siasan ge geulis. Bang Sahrini. Kira-kira aing mun daftar diterima moal. siapa aing teh pugu panggelisna tingkat provinsi siapa cenah kitu sia Henteu. Aisyah Deni hang jadi kabogoh aing boga naon. Aisyah Mamas. Maklum baiklah aing mah boga naon ieu. Aing mah hanya punya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus. Red, kabeh gede lalaki maka aing ngomong kos kitu. Nu penting mah duit heula jelek waing. Ya boga naon coba. Jadi lalaki mah kudu loba duit. Jadi Kang mah moal memandang rupa jeung gaya, nu penting mah duit. Pan sia ngarendahkeun aing. Hop kena ajab. Geus lah aing balik. Laki-laki beuki pundung. Lah sia perawan kolot. Wah, sia suku nyerek.